Tujuan jalmi nu percanten ka Gusti nyaeta kangge ngalampahkeun kahadean anu parantos dirancangkeun ku Gusti Allah. Sanes kangge nu sejen. Sagala rupi anu sifatna kaajen, anu hade, eta anu kedah dipidamel ku jalmi anu tos percanten ka Gusti Yesus. Sanes anu sejen. Ulah ngangken jalmi nu tos percanten lalampahan sawalerna mintonkeun hal anu langkung tebih malihan ti jalmi-jalmi anu teu percanten. Segala aya rea harta dunya brana cenah eta hirup pangbagjana loba harta dan ukur sawatara oge sanes jaminan kasawarga hirup bagja anu saknyana percaya ka Gusti Wanuh ka Gusti anu utama unjul di sagala rupa harta banda sadaya daya gemakeun hate urang sing percaya ulah arek asa-asa apan Gusti tos masih kenugrahana sangkan hirup nyeples kawas mantena hayu urang diajar ka Gusti Isa ukuran manusia di dunia kudu segala aya ea harta dunia brana cenah eta dan ukur sawatara oge sanes jaminan kasawarga hirup bagja anu saknyana percaya
percaya ka Gusti nu mulia. Sampurasun pamiarsa sadayana pendakri di Gentra Kahuripan anu dina danget ieu urang nyawalakeun hiji jejer anu judulna Pamijalmi anu percanten ka Gusti Yesus dirancang kanggo naon. Sareng Kang Deni oge aya dua narasumber Teh Rida sareng Kang Adang. Mohon. Sampurasun. Rampes. Aya hiji patarosan ieu nya. Mohon mangga. Upami aya jalmi anu percanten ka Gusti Yesus, salaresna hirupna teh bade diarahkeun ka mana gitu. Leres. Salaresna upami cumarios patali sareng tujuan hirup. Seueur jalmi anu masih kene bingung. Kalebet jalmi anu tos percanten oge tampolana sok bingung. Tujuan hirupna teh kangge naon? Dugikeun ka anjeunna salah lampah tanapi lepat ngajalanan kehirupan. Masih kene kapendak, masih kene aya anu samodel kitu. Mugi di antara urang mah teu aya nya. Amin. Gitu atas terang paos, atas laras-laras tiasa laras-laras ningal naon sih tujuan kahirupan jalmi nu percanten ka Gusti Yesus. Ya patarosan sae pisan tangtosna kumargi pangandika Gusti oge nyangemkeun hal anu sami yen jalmi nu percanten ka Gusti Yesus teh sanes hal jalmi basajan wae sanes nu biasa wae. Namun gaduh mibanda tujuan-tujuan anu sae ti Gusti khususna. Hayu urang tinggal dina pangandika Gusti nyaeta dina Efesus 2 ayat anu ka-10. Kang Jo punten pangaoskeun tah. Urang teh damelan Allah diwangun dina kasatunggalan jeung Kristus Yesus pikeun ngalampahkeun kahadean-kahadean anu diparentahkeun ku Allah. Tah, eta anu kahiji tujuan jalmi nu percanten ka Gusti nyaeta kangge ngalampahkeun kahadean-kahadean anu parantos dirancangkeun ku Gusti Allah. Sanes kangge nu sejen. Sagala rupi anu sifatna kaajen, anu hade, eta anu kedah dipidamel ku jalmi anu tos percanten ka Gusti Yesus. Sanes anu sejen. Ulah ngangken jalmi nu tos percanten lalampahan sawalerna mintonkeun hal anu langkung tebih malihan ti jalmi-jalmi anu teu percanten. Dina soal keimanan, dina soal ibadah, dina tingkah pola ucap urang kedah langkung sae tibatan anu tacan percanten. Margi urang mah diauban dilingkihan ku Roh Suci sadaya hal anu baris dipidamel ku urang dicarioskeun ku urang eta teh dumasar kana bebeneran ti Gusti. Eta nu kedah kaluar, eta nu kedah pinton ka jalmi-jalmi anu katinggal ku jalmi-jalmi kitu tah. Eta nu kahiji, nu salajengna nya eta dumasar kana Yeremia punten pangaoskeun tah. Yeremia pasalna 28 ayatna nu ka-11. Anu unggalna kieu. Kami henteu samar kana sagala pikersaeun kamarane. Nyaeta seja nyenangkeun lain rek nyilakakeun seja mere pijamugaeun ka hareup. Ditamihkeun deui ku abdi ditamih ya hiji deui Siloka. Siloka 16 ayat nu ka-8 kieu unggalna. Manusia anu boga angen-angen Allah anu memener lengkahna. Janten eces pisan ka urang jalmi anu tos aya di lebet Gusti kapercantenan ka Gusti Yesus nyaeta jalmi-jalmi anu hirupna teh sanes mung sakadar kitu. Kawenehan. Asal hirup henteu. Aya hiji rarancang ti Gusti. Saurna Gusti henteu samar. Baris maparin anu pibagjaeun, pibungaheun, sanes picilakaeun. Dina Siloka disangemkeun urang gaduh angen-angen. Tapi angen-angen eta teu diantep. Angen-angen eta dibebener ku Gusti, dilempengkeun kana hal anu sae teh. Sakumaha aya tadi nu kamana sapagoda sareng pangandika Gusti. Anu pamungkas Pak Jo. Urang tinggal dina Yohanes 10 ayat 10. Kieu unggal pangandika Gusti.
Ku abdi diaoskeun kangge urang sadayana ieu eces pisan. Naon tujuan hirup jalmi anu percanten ka Gusti Yesus teh. Bangsat mah datangna ngan arek maling, ngaroga hala jeung ngabinasa. Ari kami mah malar supaya umat harirup sarta cukup. Janten rupina tujuan hirup jalmi nu percanten ka Gusti Yesus teh sanes mung hirup di sawarga hungkul. Di dieu harirup sarta cukup. Ieu patali sareng kaayaan hirup mangsa lumangsung kumelenang di dunya. Cukup dina hartos di dieu sanes mung patali sareng materi hungkul. Cukup patali sareng kabagjaan, kating triman. Eta dicekapkeun ku Gusti. Nu percanten ka Gusti mah hirup urang teh sanes mung engke bagja mah engke kumaha cekap mah engke nya. muhun engke mah sadaya engke. Ayeuna di dunya mah urang mangalaman eta henteu kitu. Teu kitu. Engke pasti di dieu ge pasti. Mangga saur Gusti. Mangsa kumelenang di dunya urang pasti oge dicekapkeun ku Gusti. Terus aya jaminan ya. Tos aya jaminan. Kumaha kitu kedah percanten leres-leres. Kedah leres-leres di lebet Gusti. Tilu hal ieu anu janten tujuan hirup jalmi anu percanten ka Gusti Yesus. Sakitu Pak Jo. Aduh luar biasa. Menimunal eta walaranana janten hartosna jalmi nu percanten mah kenging jaminan, kenging oge pangjaga, raksa, pangriksa di auban. Kepastian. Kepastian ya. Tujuan hirup. Tujuan hirup teh jelas. Diarahkeun teh jelas ka mana. Tah, ayeuna bade ka Teteh Rida. Teh, ieu teh masalahna kan aya nu percanten, aya nu teu percanten. Anu percanten mah tos katawis tadi jentre ecesnya kenging jaminan hirup waluya. Siap. Nalika aya jalmi anu teu percanten. Tah, nah oge biasa ngagaduhan jaminan eta atanapi kumaha? Aya numutkeun pendapat abdi mah jalmi nu teu asan percanten mah panginten enta lebet dina rancangan Gusti nya. Pantona teh urang teh kedah percanten heula. Muhun. Pan tadi tos diguarku Kang Adang di Yohanes 10 pasal 10 tadi nya. Urang teh kenging kacukupan gitu. Tapi di saat acana kalimatmu tadi teh pan aya eta teh nya anu perumpamaan teh anu perkawis pangangon. Pangangon anu bager teh nya. Tapi kan eta pangangon nu sae. Muhun dikontraskeun sareng anu pangangon anu teu sae teh ya. Pami urang mah kan pangangonna teh Gusti. Gusti kunya ku anjeun. Muhun urang teh lebet dina rarancang anu sae, anu pinuh ka kamuliaan, kabagjaan, kacekapan. Sanes mung saukur engkin urang di surga tapi di bumi oge urang teh lebet dina rarancang eta. Janten tegas anu terlebet dina rarancangan mah moal ngalaman eta. Panginten lebetna kanu kabinasaan gitu. Oh, leres pisan. Moal kenging jaminan kalebet jaminan kaselamatan. Leres pisan. Pami kitu Teh Rida, tugas urang-urang salaku umat atanapi jalmi anu tos percanten naon jadi tugas utamina. Saleresna mah urang teh kedah mintonkeun kasih Allah nu ku urang tos ditampi di kahirupan urang ayeuna kapasten jaminan kahirupan di engkin di surga sareng di bumi janten urang teh kudu janten saksi pamina bahasa Inggris mah disebutna teh witness janten urang teh nyaksenkeun kasayan Gusti kaasih Gusti ka urang dina lalampah urang dina kahirupan urang. Tah ieu panginten benten mak anu tos lebet dina rarancang sareng anu teu acan. Katawis tina laku lampahna tadi. Oh, persis pisan katawis anu welas asih. Muhun tiasa mika asih ka musuh ngagunakeun retah anu sae panginten kanggo muji Gusti moal nyupata batur gitu nya. Janten memang tugas utamina teh kenalkeun ieu rarancang Gusti anu sae anu endah anu pasti anu jelas anu tos kaalaman ku urang nyalira. Janten eta teh janten saksi kanggo rarancang Gusti kanggo padamelan Gusti anu tos di alaman ku urang panginten urang teh kapungkur mah sateu acan kenal Gusti geus sami wae sareng aranjeunna. Tapi saatosna kenal Gusti urang oge janten robeh nya Kang. Leres.
Aduh hatur nuhun Teh Rida. Nuhun. Pak Dang, ya upami diringkas ya nya. Naon sih tugas utama jalmi anu percanten ka Gusti Yesus tetapi orang Kristen gitu. Leres. Anu janten tugas jalmi nu percanten ka Gusti Yesus aya 2 upami diringkes mah. Nu kahiji nyaeta mika asih mika dedeh ka sasami. Kumaha carana? Urang tinggal heula pangandi ka Gusti. Saur pangandi ka Gusti dina Matius 22 punten pangaoskeun. Aku abdi. Mohon ayat anu ka-37 dugi ka-38 ieu eces pisan. Kumaha prak-prakana urang mika dedeh ka Gusti Allah sareng ka sasami. Mohon mangga. Matius pasal 22 ayatna anu ka-37 dugikeun ka 38 anu kieu unggelna dawuhan pangeran. Walerna masing nyaah ka pangeran Allah maneh terus jeung hate, terus jeung nyawa sarta terus jeung budi akal. Ieu parentah anu pang utamana jeung pang pentingna. Nu kadua sarua pentingna nyaeta masing nyaah ka batur kawas ka diri sorangan. Tah eta nu kahiji. Tugas jalmi nu percanten ka Gusti Yesus nyaeta sing nyaah ka Allah. Sing ku sagala rupi. Upami ngangge bahasa Indonesia mah kedah totalitas. Manah emutan kedah disanggakeun kedah mika dedeh ka Gusti. Salajengna sami darajatna yoge penting kalebet oge hukum anu utami nyaeta nyaah ka sasami. Model kumaha nyaah ka sasami teh nyaeta kedah sakumaha ka diri urang nyalira. Janten pan dina prak-prakan urang hirup nah aya kitu jalmi anu nandasa kana salirana anu normal mah moal. Sok sanaos aya kasus-kasus aya kajantenan anu jalmi ngareksak dirina. Justru eta mah margi teu wanoh ka Gusti. Model kitu. Nu wanoh ka Gusti mah saleresna saestuna moal. Anu wanoh ka Gusti tangtos mika dedeh. Rapekan, resik, upami ieu kana salirana diurus, aya hal anu kirang sae tangtos dilareskeun, anu kirang sagala rupi didangdosan sareng sajabina. Eta mangrupikeun nyaah ka diri sorangan. Hal anu sapertos kitu oge kedah dilambahkeun ka batur. Ulah midamel cariosan anu ngajaheutkeun manah batur. Da urang oge alim apan. Upami urang alim dijaheutan ku batur ulah ngajaheutkeun ngaraheutkeun mana nganyerikeun ulah upa kedah titi ati laku lampah kedah ditata kedah leres-leres lir ibarat diri sorangan urang ngaraos nyeri nya batur ge pasti ngaraos nyeri janten eta kasasami tangtos ka Gusti Allah urang kedah leres-leres ku sadaya kakiatan nu aya di urang, sadaya potensi nu aya di urang, mana emutan raga urang sadayana kedah kangge mika dedeh Gusti Allah. Eta nu utami, nu kadua nyaeta ka manusa ieu bagian nu kahiji. Naon nu kedah dipilampah upami diringkes teh eta. Anu kaduana nyaeta urang tinggal heula ieu. Dina punten dina Rasul-Rasul hiji ayat 8 Pak Jo. Rasul-Rasul hiji ayat 8 mangga pangaoskeun. Rasul-Rasul hiji ayat 8. Tapi maraneh lamun Roh Suci geus sarumping bakal narampak kawasa. Pikeun jadi saksi-saksi kami di Yerusalem, di sakuliah Yudea, di Samaria, nepi ka tungtung bumi. Tah. Ieu anu kaduana. Tadi mika dedeh mika asih ka Gusti Allah sareng ka sasami eta nu kahiji. Anu kaduana urang kedah janten saksi. Witness tadi. Kedah janten saksi. Saksi sanes saksi nu hal-hal sejen. Sanes saksi kabeungharan pribadi, kajenengan pribadi sanes, tapi saksi patali sareng bebenaran Gusti Allah. Ditegaskeun oge dina Matius 28 ayat 18 dugi ka 20 ku abdi diaoskeun kieu kusabab eta datangan jalma-jalma saalam dunya jaradikeun murid kami baptis kalawan panjenengan Rama Putra jeung Roh Suci ajar ngalakonan sagala perkara anu ku kami geus diparentahkeun ka maraneh
Kami tangtu nyarengan kamarane salalawasna nepi ka akhir zaman. Di bagian panganika Gusti anu sejen, Gusti Yesus meredi sangkan jami-jami nu anut kanjena, nu percanten kanjena, kedah janten caangna dunya, kedah janten uyahna dunya. Kedah janten saksi, sakumaha Matius 28 ayat 18-20 je, sareng rasul-rasul hiji ayat 8 tadi. Janten hirupna teh kasengker kedua hal eta upami diringkeskeun mah. Eta nu kahiji kedah mikadeudeuh ka Gusti Allah sareng kasasami sakumaha ka diri sorangan. Anu kaduana nyaeta kedah janten saksi. Saksi patali sareng babeneran Gusti. Tah kitu Pak Jo. Wah, luar biasa Kang Adangnya ieu jadi kahartos ayeuna mah. Urang teh kedah eta nya Kang nya kedah janten caangna anu nyaangannya kanggo non sasama kitu nya. Leres bisa. Darida ya puntennya. Ieu seueur oge nya jalmi-jalmi anu ngiring Gusti. Tapi dina kahirupanana geuning ngarandapan hal anu sabalikna. Teu kenging hirup anu bagja walunya secara ekonomi. Mohon. Kahirupanna teh kalempohan janten aya dina dugikeun kepada peunggas pangharepan. Kumaha perkawis ieu? Jadi hartosna geuning masih keneh seueur aya jalma nu nandangan kasusah. Sok sanaos ayeuna geus ngiring Gusti kitu teh. Aya numutkeun abdi mah ngiring Gusti teh henteu otomatis janten segala rupi teh urang ngalaman anu kabagjaan, kalimpahan, kacekapan, segala rupina anu sarae. Memang aya oge seueur jalmi anu ngemut kitu. Abdi mah ngiring Gusti hoyong beunghar, hoyong barokah, sehat. Hoyong segala rupi aya we kitu di bumi aya bro di juru bro di pantau segala. Tapi memang aya oge saparantosna ngiring Gusti teh malihan mah ngalaman anu masalah panginten atanapi kasedihan, atanapi gogoda, atanapi pencobaan gitu. Maksudna teh kieu aya numutkeun abdi mah eta teh urang teh di ngalami perobihan anu teras-terasan. Karakter urang teh dibentuk ku Gusti teh supados sami sareng mantenna. Misalkan perkawis kasabaran karakter urang teh dirobi, teras perkawis kating triman hate. Janten upami jalmi anu parantos ngiring Gusti mah benten eta dina sudut pandang kahirupan oge. Janten kabagjaan teh henteu ditawiskeun anu ti dunia hungkul. Tapi kabagjaan anu memang disayogikeun ku Gusti anu maha kawasa, maha asih. Tah palebahdinya kedahna anu parantos percanten ka Gusti teh kedah kiat. Kedah teras, teterasan we muntang ka Gusti teh. Ulah tergantung ka situasi atau keayaan. Upami misalkan kaya anak bunga, orang teh bunga. Kerbeunghar lah nya. Rajin ibadah. Pas teu gaduh cicis, males. Moal terus nyalahkeun ka Gusti. Maksudna teh nahnya upami jalmi teh sok ngukur kitunya kabagjaan, kating triman, kabeungharan teh tina ukuran dunia. Anu saleresna mah tos henteu pantes deui eta teh dipikirkannya ku urang anu tos percanten ka Gusti. Urang mah tos percanten ka Gusti mah muntang we ka anjeunna. Kumaha urang mah kagungan keyakinan yen anu dirancangkeun ku Gusti teh pasti anu pangsae-saena kanggo urang. Pami kitu hartosna ngiring ka Gusti mah henteu instan, nampi Gusti langsung beunghar kitu. Ai nu tadi teh digunakeun instan mah ciga mie instan. Tapi hela Kang Deni. Upami ngadamel mie perlu waktos teh. Baraya oge 5 menit 10 menit mah. Henteu langsung jadi. Henteu. Digodog heula. Mohon panginten urang oge na kahidupan teh halaman nu kitu. Diproses heula teh aya nu insan sok sanajan di mangsa nu ayeuna masa
seueur jelema teh hoyong sagala teh langsung Nya, jeung dahar cengek. instan. Nya, gege langsung lada. Langsung lada. Orang teh tos ngiring ka Gusti, iman teh langsung kuat. Langsung teguhnya, langsung panceg gitu dah. Oyong masalah, aya kasulitan, aya kasangsaraan teh, wah, gantun kiat. Padahal eta teh ngalangkungan waktu sareng proses. Luar biasa. Tah pami urang tos diproses, ngalaman anu panginten anu tepi kagenaheun nu teu sesah panginten berat. Nuhun. Ngajahilkeun mana gitu didinya sabetulna kaluar eta karakter watak sajati anu sae teh anu sapertos Gusti Yesus anu parantos dicontohkeun ka urang. Waduh, luar biasa ya. Mantap pokoknya mah. Hatur nuhun Teh Rida. Upami misalkan sapartos kieu nya. Orang teh percanten ka Gusti Yesus, tapi oge percanten yakin bakal kenging kabungahan. Tapi pas waktosna teh sanes eta nu dikenging teh kaku kecewaan gitu. Mohon. Eta kedah kumaha gitu. Da yakin teh apa ngiring Gusti, urang bakal kenging kabungahan dan ngiring Gusti bakal dipapari naon anu dipikal hoyong. Tapi pas nyatana teh orang ngadon kenging kucewa we terus gitu. Kumaha mun kitu. Leres ya patarosan anu sae tadi tos disabit sakedik yen teu sadaya hal anu ku urang dipika hoyong kedah kacumponan. Komo deui upami urang dilebet Gusti. Urang tadi cumarios abdi ngawitan tadi cumarios perkawis yen sakur jalmi tos percanten ka Gusti teh aya rarancang Gusti anu khusus kangge anjeunna. Leres. Numutkeun Yeremia 28 ayat 11 Gusti ngararancang anu sae. Nu dimaksud sae teh sanes hartosna moal mendak kaayaan anu kakirangan, moal mendak kaayaan anu walagiri, terus teu aya geringna kitu nya. Sanes maksud eta. Sae teh hartosna sagala rupi nu kaalaman ku urang ke jalmi nu percanten mah boh kabagjaan, boh kakirangan, boh ka tugenahan misalnya nya. Ta eta teh di balik eta teh urang ngartos yen sadayana nyumpingkeun ka saya. Janten sikep urang, ieu patali sareng sikep urang. Gusti mika hoyong yen cakur jalmi nu percanten ka anjeunna teh gaduh sikep yen ninggal sagala rupi teh henteu langsung ieu mah awon, ieu mah teu raos, ieu mah teu sae sagala rupi. Sanes gitu, tapi Gusti hoyong jalmi ngalaman sagala rupi teh kenging hiji pangajaran, hiji pangdeudel, hiji panguruk yen boh hal-hal anu ku urang dirasakeun raos atanapi henteu eta sami-sami salaresna mah hal anu sae. Contona apan teu aya murang kalih nu sakola urang kapungkur sakola SD, SMP sareng sajabina. Naik kelas upami teu diuji heula. Ujian teh pikasieun, komo ujian negara mah. Sae teu sae sieun. Tapi upami teu lolos ujian, naik teu henteu naik. Tah janten eta ge ieu pola atanapi sudut pandang jalmi kedah leres. Anu salajengna hal anu sae eta anu dirancangkeun ku Gusti moal laksana upami urang henteu percanten ka Gusti Yesus. Janten kuncina kedah dilebet Gusti. Naon cenah? Margi hal anu sae eta nyaeta janten saksi. Nu janten saksi tadi teh urang tiasa nyaksikeun ka jalmi. Mangsa urang kakirangan ku artos. Kumaha sikep urang nu percanten? Kedah benten sareng sikep anu jeung anu teu percanten. Mangsa urang kakirangan artos, nah urang ngalasula amek-amekan ka ditu ka dieu henteu. Atanapi urang teu aya damel, nah ngalepatkeun pamarentah, ngalepatkeun perusahaan, henteu. Sanes kadinya. Namun urang mah ninggalna upami teu aya damel ikhtiar. Upami teu gaduh artos ikhtiar. Milarian. Ku kalayan keyakinan iman yen upami aya usaha pasti aya berkah. Lir ibaratnya yawikeun jalan pikeun Gusti ngaberkahan. Sapertos kitu. Para wargi sadayana naon anu karandapan ku urang dina kaayaan kecewa pasti aya hal anu sae dina kaayaan bungah komo deui. Tapi ngiring Gusti sanes hartina urang gampang. Tapi ngiring Gusti aya hirup anu miboga arti. Dugi ka dieu
gunaman orang sadaya dina dinten ieu urang pendakdi di gentra kahuripan anu salajengna. Hatur nuhun, mudah-mudahan naon anu digunakeun janten berkah kanggo urang sadaya. Gusti Yesus ngaberkahan.